Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap sholawat serta salam urang cucurkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak guru anu kusim kuring dipikahormat sareng rerencangan anu kusim kuring dipikacinta. Kuring di dieu bade nyampaikeun hiji biantara anu judulna tong hilap nganggo masker salama pandemi ieu. Satacana ceuk organisasi kesehatan dunia WHO nyaeta parantos ngarankeun arurang nganggo masker kamana-mana dugi ka pandemi ieu selesai. Upami sadayana nganggo masker, boh anu jelema cager, boh jelema anu gering, boh budak leutik, boh budak gede ieu bisa nyelorotkeun penularanna dugi ka 1%. Nah, ayeuna aya 3 protokol anu kedah arurang patuhi salama pandemi ieu. Nu kahiji nyaeta kedah nganggo masker sateuacan ka mana-mana. Anu kadua wasuh leungeun nganggo sabun. Anu katilu tong kaluar imah bilih teu aya keperluan anu penting. Nah, eta 3 protokol anu kedah ku arurang patuhi ambeh penularan COVID-19 ieu henteu menyebar ka mana-mana deui. Cekap sakitu abdi nyanggakeun hampura bilih aya kalepatan, hampura bilih aya kata-kata anu teu merenah. Mugi kersa sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.